Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Alladzi ari perkara yalzamu anu misti fihi dina alladzi naon niatul imamati niat jadi imam. Arbaun eta aya opat. Al jumu'atu tegesna kahiji salat Jumat. Wal mu'adatu jeung salat i'adah atanapi salat anu dibalikan. Wal manduratu jeung salat anu dinadarkeun jamaatan bari berjamaah. Wal mutaqaddimatu jeung salat jama takdim fil matari dina waktu hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul qudwati ari pirang-pirang syaratna anut ahada asyara eta aya 11. Allah ya'lama tegasna kahiji yen henteu nyaho si makmum butlana salati imamihi kana batal salat imamna si makmum bihadasin kalawan hadas au ghairihi atawa lian ti hadas. Wa alla ya'taqida jeung yen teu nekadkeun si jalma tanapi si makmum ujuba qadaiha kana wajib ngodoana salat alaihi kasih imam. Wa alla yakuna jeung yen teu kabuktian si imam makmuman eta anu ngamakmum wala ummiyan jeung henteu anu ummi. Wa alla yataqaddama jeung yen teu miheulaan si makmum alaihi kasih imam fil mauqifi dina tempat cicing. Wa ayya'lama jeung yen apal si makmum intiqalati imamihi kana pirang-pirang pundah-pindahna imamna si makmum. Wa ayyajtami'a jeung yen narima kumpul itu imam jeung makmum fi masjidin dina hiji masjid au fi salasi mi'ati dira'in atawa dina 300 siku takriban barina kurang leuwih. Wa ayyan wiya jeung yen nganiatan si makmum al qudwata kana anut awil jamaata atawana berjamaah. Wa ayyatawafaqa jeung yen metukan naon nazmu salatihima runtutan salatna imam jeung makmum. Wa alla yukhalifa jeung yen teu nyulayaan si makmum hu kasih imam fi sunnatin dina sunnat fahishatal mukhalafati kalawan bangetna nyulayaan. Wa ayyutabi'a jeung yen nuturkeun si makmum hu kasih imam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Suwarul qudwati ari pirang-pirang gambaran anut tis'un eta aya 8. Tasihu anu sah itu qudwah fi khamsin dina 5. Qudwati rajulin tegasna kahiji anutna lalaki birojulin ka lalaki deui. Wa qudwati imra'atin jeung anutna awewe birojulin ka lalaki. Wa qudwati khungsa jeung anutna wandu birojulin ka lalaki. Wa qudwati imra'atin jeung anutna awewe bi khungsa ka wandu. Wa qudwati imra'atin jeung anutna awewe bi imra'atin ka awewe. Wa tabtulu jeung batal itu qudwah fi arba'in dina 4. Qudwati rajulin tegasna anutna lalaki bimra'atin ka awewe. Wa qudwati rajulin jeung anutna lalaki bi khungsa ka wandu. Wa qudwati khungsa jeung anutna wandu bimra'atin ka awewe. Wa qudwati khungsa jeung anutna wandu bi khungsa ka wandu. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutu jam'i taqdimi ari pirang-pirang syaratna jama takdim arba'atun eta aya 4.
Al badaatu tegesna kahiji ngamimitian bil ula kalawan salat anu kahiji. Wa niatul jam'i jeung niat ngajama fiha dina ula. Wal muwalatu jeung tuluy-tuluy bainahuma di antarana ula jeung saniyah. Wa dawamul udri jeung langgengna udur.